ngaharikeun salah sawios dongeng kuda hade budi. Aya mau eueur manggeus kolot katambah geuring ngalungsar handapeun tangkal kai bade gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang ka nyeri ti manehna ngarumpul ngaliung dihareup maung nu keur gegerungan tea. Ceuk munding sia make gegerungan rek nyambat ka saha moal aya nu hayangeun ka sia mah. Sato jahat munding ngomongna kitu bari ngagandil maung nu keur gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu sakabeh sato nu harita aya di dinya sareui akeuy-akeuyan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheureuikeun munding nu keur sakarat. Jaba sakadang kuda nempo sato-sato sajen galumbira teh manehna mah ukur gogodeg ceuk domba. Kunaon sakadang kuda kagogodeg kitu lain teh tah si belang teh ku sampean, lain baheula si belo ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kanu kalakuan maung teh ngan waktu ieu kaayaanna pan keur geuring parna manehna keur sakarat sakadang deui sakedeung di oge pae kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureukeun kitu. Meureun ceuk batur teh rajen aya kawani ka anu keur sakarat sanggeus ngadengi omongan kuda kitu sakur sato nu aya di dinya jempe sarta pantalaleos kaleuweung deui. Pesan jadi jalma ulah sok nganyeri ka batur jiga sakadang macan. Ulah oge ngabales kalakuan jahat ku kalakuan jahat jiga sakadang munding. Sabab sagala kalakuan mah oge pasti aya balesna jeung ulangan ukur wani kanu lemah hungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.